Kemudian kada di mangna bahwa moal aya junior mun aya senior lah. Eta anu perjogina mah. Eta hiji-hijina eta hebat jargon. Moal aya junior lamun senior. Eta. Laras. Widih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi ke Ngadu Bangko Wahyu Raya Channel. Ya. Kang Aib, urang teras kenu tadi. Tadi pan ngaguar kepotong namanya. Foto. Suka duka dina kesenian. Suka nama tatos datos melanglang dunia. Tah. Ari abdi mah dukana mah alamun nambeuh dianyuk tah eta. Sarerea ada. Tapi kan kudu sadar ya seniman anu geus ya pasti ngarti yang berkesenian mah kadang-kadang orang cicing di hotelan. Di hotelan. Kadang-kadang sare di masjid benar nggak? Benar. Eta kudu disadari ku seniman sadayana. Tong lolo tah. Kinten-kinten Pak anu paling peurih kinten-kinten naon tah? Sarasana suka duka dina kasenian teh seueur pisannya. Menuju zaman rekaman tahun 80 85 lah sareng Kang Wahyu pan seueur pandang teh. Menuju ngerekam teh kita subuh naik beca eta mah teh jungkel eta mah kantos. Eta anu namina suling duikeun ka gencen eta kos eta mah. Baru buka tuh pengen Pak. Sanes bubuk deui nya eta peupeus ya. Suka dukanya. Lamun abdi rekaman piket digulingna beca terus parubuk kajian nyuling abdi. Tapi diteraskeun eta teh nyuling. Seueur lah suka duka mah ngomong pamidina dina keur nabeuh dina pareng eta naon dina pareng bararentrok seniman bentrok teh anu suka dareblo. Dareblo teh pan amun ai mangnang leupi warang berenang duh milarian tukang ieu teh aya tukang ieu nya karasa mangnang sautak saeutik sok rada komplit kitu tah. Beurang da urangna mah nyuling beurang angger pacek loroskeun aya jaipongan cenah sakedik atawa aya nya sok aya bener. Aya bisi aya lagu nunjungkeun bambung hideung hayang ku trompet cenah. Saketana canak cenah eta rebab sareng nya dicanak ku abdi teh dihitung aku pun bojo teh 3 cenah amplop teh. Aya mah anger we hiji. Eta duka pisan. Sapoe ieu mah duka tapi suka oge. Jadi panggung teh mangnang mah suling. Urang mah ngeunang ge unggul misalna urang ngacapi unggul kan teh. Nyuling jelas. Trompet. Awe cenah trompet mah. Trompet. Geus kitu teh cenah aya jaipongan, nyenak we rebab mah, nyenak 3 tah. Tapi aya nu hiji deui. Amplop anger hiji. Aya nu hiji deui eta kantos. Naon tah? Cariosna gaduh murid ngadegung ya. Ngadegung. Ai mangnang biasa nyuling gitu. Ngan tukang kenang milarian gitu aya. Jadi hiji waktu eta tukang kenang teh ngabatalkeun eta mah. Untung aya tukang parkir. Sana. Untung aya kerencangan di anu tadina di piwarang ngajenglong. Sok nyuling. Pan bingung itu pengantin terus pada datang untung menang nya sautak saeutik ada resep kana ngenang hari takur zaman jaipongan ku gamelan pernah tahun sabaraha tah. Kantos gamelan degung. Kantos oge ngendang. Kantos nyobian. Nya ku pengalaman seni lami gitulah. Akhirnya mah dibikeun ka terjun ngenangan gitu bari ieu kuat ka kesang badag nyelametkeun supaya eta tukang kenang teu datang eta bayangkeun sok. Lamun teu tiasa ngenang teh kumaha meureun? Kumaha eta? Anger honor mah hiji teh amplop mah. Ngenang, nyuling, trompet. Amplop mah anger hiji. Pengalaman pisan eta pengalaman. Manehna mah Satya. Hiji we taranangan nu lain. Kang Nang, Mohon jenjang pendidikan Kang Nang kapungkur di mana wae tah? salasna sim kuring ieu mah nyandak anu SLA nya. Mohon. SLA mah teh semea hiji benernya. Semea hiji Bandung. Semea hiji Bandung, pas jalan Wastu Kencana. Jalan Wastu Kencana. Tah teras SCG-na mah nyandak ka ISBI bener. ISBI, Institut Seni Budaya. Kamu BUN. Aya murid BUN ya siswa, mahasiswa BUN. Di STSI. Di STSI kapungkur mah. Wilujeng
para dosen. Wah, ke para dosen. Para dosen simkuring gitu. Soalnya abdi apal. Kumaha? Anjeunna nuju kuliah sok ka kosan. Oh. Kosan. Nah, barang gitu kuliahna. Henteu, ari abdi mah teu barang saluhureun. Saluhureun. Tapi sok nitah abdi nyuling ka prianger. Suluranna. Suluran. Wah, gitu. Terus jadinya Tragedinya bener ada sambil didamel pernah di RRI-nya. Oh iya di RRI damel RRI Bandung. RRI Bandung. Pandang itu karyawan RRI Bandung. Mung enak panten terus Purnawirawan. nya terus purnawirawan nya terus terus pensiun gitu nya. Nepakeun abdi oge purnawirawan lengser. Purnawirawan lengser. Aya purnawirawan. Purnawirawan lengser. Aya. Purnawirawan lengser aya. RRI Atos Purnabakti abdinya. Atas Purnabakti. Nah, pada setahun lah. Nah, S2 nama abdi nyana di Unpas. S2-na di Unpas. Jurusan Dago atau mana deng? Lu Unpas mah nyana komputer di kantor. Mau. Jurusan naon? Pak, kapur di Unpas. Salasna di Unpas mah abdi nyana kebijakannya. Margi da tadina Paingan bijak bisa bijaksana. emotan teh dina seni mah keuna datos seueur rarencangan upami aya naon teh seueur silaturahmi dina kesenian mah larosan tos cekap di ISBI oge ti SSI. Jurusan kebijakan gitu atau Iya, apa? kebijakan publik. Oh, kebijakan publik. Ya. Di STSI di ISBI ayeuna aya. Naon teh? Jelema teh teu kuliah. Kuliahna teh teu tamat. Teras Dia nyokot jurusan man batur mah aya nyokot jurusan tari, teater kan karawitan, ada mah film aya kan broadcast aya oge nu jurusan nyokot jurusan pendukung. maksudna Ngadukung we saya teh lulus man ke. aya. Aya. Aduh, we ngadukung batur aing manehna teu didukung-dukung. Aya. Naon margina mangundang nyanak S2-na di Unpas. Margi Unpas pan ngamumele pisan kana budayana. Karena boleh sudahnya Wah, budaya teu ka kampung. konsennya hebatnya. Unpas. Mangga beli bala lebat S2-na ka Unpas. Leres ieu nu ka halaman pemenang ya. Unpas teh Universitas Pasan. Pasna. Ya. Universitas Pasundan ya. Pasundan. S2-na mah pan di Paguyuban Pasundan Jalan Sumatera. Oh, Sumuhun. Sumatera. Luar biasanya. Ya. Menang aduh. Ya. Satu acan bubar ieu mah kesan pesanna kumaha ta. Kanggo ka anu khusus kanu nyaruling rai-rai atau napi Pokoknya seniman lah, nonoman anu kakarak mucungun eta generasi urang tah. Pesan Mang Nang kumaha? Tajenan pesan mah kieu nya khusus ieu mah kumargi beurang nama ti leutik dipikeun ka ayeuna teh tinggalkeun teh suling teh nya. Jadi istuning ayeuna mah entong bauan lah mun kana lagu. Sok Ada di barau lagu sebenarnya. entong barau kana laguan teh. Sayeuna we da ayeuna mah kantun raosna atuh Kang Wahyu. Ya. Mengaep YouTube tos aya ayeuna mah jadi kantun daekna we ngorek kantun ngapalkeun. Promosi ringan namanya murah lah biasanya Ringan. YouTube gitunya. ngapalkeun oge pan Jeung biasa. hargai lah ka Tah, kumaha tah? ka adik-adik meureun ka adik-adik mangna anu bahwa moal aya junior mun teh aya senior lah. Tah, eta anu perjogina mah. Eta hiji-hijina eta hebat jargon. Jadi unggal talent nu datang ke dia pasti keluar jargon Kang Aep. Contohna nu beuti Mang Nang, moal aya junior lamun senior. Nah, eta. Laras. Widih. Dan dihargai katanya ayeuna mah da gampil. Mang Nang ge banget ning kunya ka ade-ade apan pikeun ka mikiran ni kumaha sok sieun lagu leungit akhirna Mang Nang teu ningali masalah sabaraha budget akhirnya Mang Nang siga contoh ngadamel Degung Klasik 8 album. Kantos klasik. Degung Klasik 8 album eta. Maksa Degung Klasik teh kumaha? Aya Degung baheula ala pacar medi kapungkur. Lagu-lagu ageng. Lagu-lagu ageng, lagu-lagu klasiknya. Naon margina Mang Nang ngadamel margi ti payun aya Lokananta katos ngadamel. RRI. Henteu Lokananta mah aya di. Oh aya aya Semarang. Kantos Degung Klasik kaluarna bedieuna jadi teu aya. Itu nah memang moal diproduksi deui kantos lami akhirna sok sieun leungit eta Degung Klasik akhirna Mang Nang tahun 87 mendokumentasikan deui ngadamel tos booming ayeuna tos aya di YouTube tos komplit nu mawi ka barudak ora ayeuna da papahaman suling Degung sareng suling Tembang berbeda pisan, tapi masing-masing gaduh keistimewaan. Jadi lamun teu belajar, urang bakal tinggalin. Nu mayu belajar lah.
Ayeuna mah tos kantun daekna. Tah, Tos sayogi aya kantun naon aya belajarlah kantun daekna. Tah, belajarlah kantun daekna itu luar biasa. Gampil. Lamun aya dina kaos belajarlah kantun daekna. Eta kolaborasi bahasa Indonesia jeung bahasa Sunda. Belajarlah kantun daekna. Jero. Sarasna mah. Kitu nya manangnya? Pesan-pesan kamu ke ade-ade mah. Ya, gitunya kere lagu gitu. Sarang hiji deui. Naon tah? Dai seniman ayeuna mah saking tenti multi talenta teh lain na kasenian unggul. Seperti bisa parigel dina nabeul, tapi udah parigel dina babalapan. Dina balap naon? Babalapan we. Jadi kan sok ngadareblok ayeuna mah. Jadi kudu Aya kejadian besar. kumaha? Masih kena urang teh make up lengser. Ya, mudah panggung kadua katilu. Terus mereka aya part hiji cenah. Next part 2 cenah. Ayeuna siga Rossi gitu nya. Nya, Deng teh tikungan teh digodek teh itu. Wah, Jeung udah ayeuna panggung mah 2. rada sedih. Naon? Sok sanajan ayeuna geus macet tapi can pernah ningali deui Naon tah? anu mawa motor. Aku lanter 2 dinya. Terus aya awewe anu buukna dipikok nya. Pasti penyanyi dangdut. Caca ningali deui ayeuna teh. Sakedeung deui. Sakedeung deui bakal rame deui. Mudah-mudahan. Bakal rame deui. Anu make mio, keyboard hareup. Nah, terus di tukangna teh ancakna stand keyboard gitu. Ya. Wah. Gitu. Sing saralamat sing sararehat pokoknya namanya. Oh, sing salah. Nah, ngacung ge sarua. Sarua. Perkusi di tukang pinuh atuh. Pinuh. Wah, maju ka Bang. Oi, nabeh oi. Ya, Keindahan eta teh. keindahan. Bener. Tah gitu benernya. Ya. Ting, saacan urang bubar ye, Ya. urang kolaborasi heula. Betul. Ngejam. Oh, jam. Oke, main bro. bebas teh. Oke, Tong latihan tuh kudu latihan. Bro. Da ieu mah geus jaradi atuh bener teh. Ya, so. Cik. Masih cukup waktunya. Oke. So, Acung kokodam. Kokoda, acung warga. Aja tuh. Oke, vokal, solo vokal, asap sini solo vokal. Sing cacil banget sing lega sinetan. Pros kapal papa satara buleun. Sing areling urang mah sing areling. Sing areling bisi urang bureuna. Gebis, acung gebis. Solo kecapi. Solo kecapi. Solo kang acung warga.
baju batu. Wah!